Ampun, saman. Hidup teh kabina-bina teuing. Sakapeung sok aral. Usaha naon ari geus kieu lah. Dari ka pabrik kanan. Aing teh gablek jasa. Aing usaha mulung ingan menang kekenceng doang eta jeung aqua 2 siki. Atuh ge kekenceng ge aing nang maksakeun ieu. Ninggang keur meleng eta nu bogana. Coba mun aing ninggang teu kabeneran nu bogana keur nu teu meleng kitu. Lah udah sih aing kebugan. Ampun ini. Tapi alhamdulillah lah nya. Ajeun teh menang kekenceng doang ge. Syukuri. Tapi aing sakapeung sok ieu teh gitu hayang siga batur. Batur paling terbanget tebang usaha kos gitu ge baleunghar gitu. Aing daek teu daek da badi mah ya. Kumaha nya carana nya? Dah. Muja sugan aing geus kieu mah lah. Jua naon ke aing geus mah lah. Sugan ieu. Aing balik deui ka dukun ya. Sugan bere gitu ya. Bere-bere naon ke gitu tah. Supaya aing tere beunghar. Pusing aing kieu wae mah. Hirup aing mulung jeung mulung eta. Mending ari mulung hasil mah. Kan penghasilan ngan 1000 we, teh jauh jeung 2000. Geus tuning kan ari geus kitu teh. Balik deui aing lah. Dukun lah. Ieu kemana si Al? Cenah jadi hayang jadi pelayan dukun. Siap cenah amun aya pasien siap dibantu. Ka mana mangkata teh budak ampun nya budak Walah. Ya pasien mencen aya datang aja pasien. Mayan padahal pemasukan hiji 2 ge. Mun datang eneh wae pasien. Sepi, keuangan sepi beak. Kenyawan kanan belanja serba marah, cabai mahal, bawang mahal, marah kabeh. Kan ada kudu dibeli. Penghasilannya dukun eueuh. Ampun Aduh, alah kudu kumaha ye? Abe sangkan pasien teh loba. Aduh. Gagal. Assalamualaikum. Kieu dukun ka mana nya? Ngarti pisan aing keur boga pangabutuh ieu. Tuning aing mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabeneran ieu euy. Geus serba barareak teh aya semah. Emang eta anu dipenta. Rezeki mah pangeran nu ngatur. Pas biak teh aya we semah nu datang. Sok lah ngebuskeun lah. Sasina nya mah teh tarik ieu. Kunaon datang-datang dan geblogon eta karung. Parusing dah lah. Kunaon sih? Hayang kos batur teh gitu. Batur teh kumaha? Tangana jalurna loba batur mah nu ka dieu bolak-balik hayang kos kumaha? Hari ka awewe mah kan geus teu jaman na namanya. Bener. Aing hayangna teh kos batur teh usaha teh. Ayeuna usaha isukan langsung beung. Babari kos it hayang beung hareukeun wae ka dieu teh. Aing mah teh pira. Mata carana tah. Ya, dengi abah ngomongnya. Abah boga jin. Boga jin. Nah, boleh. Buset. Jin lain samaran jin ini mah. Wow. Boleh moal kira-kira. Nah, naon heula syaratna? Lain jin sama nea atuh lain tepati-pati merekeun jin. Abah mah merekeun jin tempat bola jelema mana kasih bantu. Set. Are kasep mah masa kieu kasep nu deui. Kasep di mana nu mlek bagos itu kan belum sampe. Buset. Kasep bae rupana kasep atuh beureunan. Eta belum sampu loba anu teangan. Kumaha geus kos itu set. Ampun ayeuna model embah beuki teh sampu beuki. Nah, makana eta. Mau durap mah. Nah, set. Tambah seutik di kapaan. Nah, eta. Lah, di hotdog. Wow. Apa tuh? Hotdog. Teh nyaho aja punya. Anjing teh nyaho, Mbah.
Sing lah. Gas intina lah. Mbau gajin. Oh, naon tah? Upana. Babari. Asal sore teh injang geupek we muteran empang neangan keong. Buset, eta upana keong. Keong ji babari eta mah. Mah wese si acan. Gampang ya. Pengen itu Bang Keong mah. Henteu masalahna ari batur makan jin teh. Kayangna biasa. Nenek. Ya. Bang hayang nenen cenah jin. Kebiasaan nu kos itu mah. Iya mah ujang mah babari banget. Asa isuk teh muteran empang we, sanuncung can olaba terus pulau teh empang. Kalau bawa abah. Ada muter wae deh empang atuh. Lah, enteu punya kumaha coba. Tak gitu ah. Geus tuning aing mah. Aing mah. Tapi tutut mah beukin murid tutut. Bentuk keong doang sakeong-keongna. Oh. Sugan teh beukian kitu kana tutut. Tuh, aya tutut teh mah, eta yang buka-buki teh bangsa ukur keong doang. Wow. Kumaha ieu erek majin? Bagus lah. Geus kapalang ieu mah pusing. Lah nya heueuh. Kan hirup teh ngan blangsak blangsak. Ulah babelangsak wae lah kos aja lo kos ieu. Set. Apa beunghar tah? Yeh, dak giglek banda apa di mana aya. Lain. Hawa makana we minta tanya heula. Atuh abong atuh we minta tanya. Mbah blangsak. Meujeun we blangsak kitu. Yeh, tepat-tepat ieu mah datang ka dieu atuh ah. Oh, si percaya kadinya nama. Bagus nya, intina begaji hayang. Hayang. Bagus jeung. Oh. Ayeuna mah aing boga di dieu boga asisten. Wah, masa? Yeh. Ah, kadi al. Bawa perkuyan. SMA ieu. Beres al, aya urang jeung depo mah. Set sinya. Lah, lah, emang itu mantap asisten aing. Lah. Deh, Galak amat di asisten. lah, betul al. Berarti adik ku digigir al. Gede kayak ieu cenah mainan dek minta mantra ka abah. Ma, si jin teh hayang. Ya, ini mah geus kapalang, Bah. Oh. Hirup di dieu kudu balik deui. Oh, siap. Oh. Udah baca ke mantra ku itu nya. Oh. Abis si jin langsung datang yo. Lah, ayo. Siap. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Terus abahnya? Oh. Tutut lain sembarang tutut. Tutut lain sembarang tutut. Tutut dicandak di celangkong. Tutut dicandak di cerangkong. Hitut lain sembarang hitut. Hitut lain sembarang hitut. Hitut gede juga bangkong. Wush. Blak ah. Luas aing. Blak. Jangan memang ke situ nya. Sampai naon kitu. Nyaho eta ge. Coba ka sumut asal teh. Mau ya balikan deui lah. Ah, Balikan deui nu penting mah. Yo si keluar kitu si jin teh yo. Sugan sina iya aya ekspresi. gitu ya. Oh, nangtung. Coba lah, nangtung. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tutut lain sembarang tutut. Tutut lain sembarang tutut. Tutut dicandak di carangkong. Tutut dicandak di cerangkong. Hitut sah sembarang hitut. Hitut lain sembarang hitut. Hitut sah segede bangkong. Hitut sah sembarang bangkong. Ampun. Ampun. Kroek. Datang sejin. Bos. Dok, tangguan. Ya ala leunder ya. Oh, sieu. Aya itu ala leunder itu rolling. Itu aya sate percaya kun yo. Aya tenang ya. Aya jeung, aya. Beda hawana beda. Tung alang-alang. Ngursi bulu keluar sih. Sugan yang sugan. Set. Aing mah. Gue dipanggil. Set. Wah, ICU nih, Mbak Jas. Lah, ingat. Kun. Masa lagi anu buka hutangnya? Lain. Buset buka hutang jana. Dia salah panggil teh kun. Buset salah manggil lu pasti. Buset. Masa lagi kreditan teh lunas. Tak bisa jadi juga. Ini lain Lain apa? Anyeh beunghar. Buset bahwa yang behar jana. Mah
ayo. Naon bah? Udah panggil ka dia. Kieu Jin. Jelema ieu budak cenah hayang beunghar. Oh. Lah pasti jelema anu ka dieu pas hayang beunghar wae ka uing mah. Heeh, ayeuna mah jeung peribahasana hayang didoping, abdi tere beunghar teh. Tah jelema na tah. Oh iya. Oh. Ya mbak kemarin teh nu ka sia mah. Anu di mah itu teh turup gidir. Oh, het lain gayung. Goblok ieu mah. Tutup gidir cenah. Sarwana sia memang kun. Jadi saat hayang beunghar. Oh, Gampang. Oh, gampangnya. Aya we ieu istilahna bisa kitu bisa. Bisa. Set. Asal dicukupi syaratna. Naon tah syaratna tah? Pangalakeun we keong karak sakintal mah. eta kitu. Jadi maneh keisukan mah muteran empang yeuh, ngalakeong, jangan si Jin. Oh, set. Oh. Benernya. Maena upana make keong leungit damu dumuk. Oh, gampangnya. Tuh kudu hese ieu, bari. Nah, tekan di kalau anakan keong ku si embas nunggu takos keong. Suruh tos keong macam-macam wani-wani anu jembah. Pura, ampuna. Suwe. Kabet. Itu betul. Kumaha ieu? Jin, bener di bawah. Bawa geus palang hirup ngalakon gagal ieu. Kuat mah mawana ieu. Ah, kuat cuman keong paradna. Gampang. Heeh. Kumaha Jin rek buka dunungan anyar ieu. Adik wae jin mah asal syarat tadi penuhi we. Tah, sarangna cenah ge. Kuat mah. Kuat. Hat, akuan ah. Jin mah pokona mah. Nyadai wae nek diasupan ka mana wae ge asal anu kasep ieu ge dumogana asal anu kasep. Kasep di jelek kos ye rupana. Relet. Ah, Bah, hei. ngomong-ngomong pembayaran cash apa transfer? Tenang baru nyeluduk. Tenang we tuh. Pembayaran anu Jin teh jangan naon ge. Bisa dihutang doang. Wah, Wah. ya. Ini mah meh lagi hutang cabe di lembur. Bus. Tolong bejakeun eta mah. Mari bisa formalitas teh. Era gitu. Ya geus ye nya, enak ieu dunungan maneh nu anyar. Tuturkeun ke mana we ge nya. Ya, Cing, geus Cing. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Sok asup ka jero liang. Set deh. Asup yo. Ya. Oh, Gus. Ya, jini bawa ya. Ya sana tetapi. Oh. Jadi ya teh botol asup ke jero celana. Buset. Ulah sampah dilepas yo. Pokona kudu dalam kanjut. Ka mana we ge liar kudu di jero kanjut we bawa. Beda jeung beda ieu mah dukun teh ieu. Buset, istimewa the best. Bawa Gus, kita Gus. Asup ke celana. Kayana ka jero kanjut ieu. Set. Yakin di mau milu wae si Jin ayo. Oh, Ya yakin. yakin Gus, gerak gerak Gus ya. Oh, ya. Mulai deh. Gus, mal, sok gerak Gus. Hatur nuhun ya. Waduh, aing jauh. Ini aing menang cin. Beunghar. Jabat-jabat teh menang pasti kos itu deui. Genteng yang yang penting saya ingetan was angge sukses. Balik deui ka dieu. Pan aja mah jabat-jabat dihutang we. Lang barak atuh aya sukses mah mau naon ka dieu. Poho aya sukses bakanan. Genteng da masing-masing milik manehna. Ilok atuh aya sukses poho ka di dieu. Nah, ayeuna mah aing geus meunang ya. Jin geus diasupkeun kana botol ieu ya. Ngan sayang aing nyekelna. Lain cenah dicecekel ieu mah tita diasupkeun ka jero kanjut. Atuh dog sia nya ulah kukurujutan wae. Muju kanjut sok kukurujutan. Sege ngajedog. Aduh. Duh.